Geukeun yang udah yang ya bapak boga milik naon tuh tingali rokok mahal kopi gede buru ngopi jeung bapak buru udang udah tong sare wae nya udah ngora sare tah ngopi tunu atuh geuning wae tah bengsina tas bakna aya kopi nang minyo aya ieu jeung bapak we teng men setik deui kopi nih sare deui bae engket tinyu deui ieu kopi buru atuh jalan udah harudang ieu mah rokok mahal itu kopi stick buru wah bengsina gitu lain kali ngaranna ieu mah STNK anjing rokok anyar eta teh oh iya teh mahal teh sabarahan kieu 13.5 teh kira oh tinggal eta cek nu beunghang teh kira teh aya nu beunghang kieu yang bubuhan bapak boga bayaran ieu yang bau nama kieu ning buka hubun seungit ieu udut kitu cing ngasaan heula atuh ngasaan heula mun teu ngeunah doraka eta udut kolot biasaan pan ku kolot geus dimangmeulikeun dah ye apana aku dasaan heula oke bae tuh tuluikeun amung bapak apaan memang saan heula bem amung bapak nek sare teu kuat leuleus bae simpan itu nya geus simpan nya kagehan ya bapak mah nya geus ngagoler dulu na karimun ini udah ngkeun tungguin aku aja ajingan ini mulai anjing kasih abah pahok banyak anjing kopinya aduh soleh hirup teh sama wah kemajuan pisan kieu di kodratna lain di kodratna kalah ka nyanyo gitar ada cowok naon eueuh deui selain gitar aduh kuat eueuh di kagiatan naon eueuh di imahnya joprak hahaha joprak ya mah nek kopi moal ye lain moal geus disiapkeun kopi mah mana atuh nih kopi ya kopi mah menang nyokuat bieu amis beakeun moal hitung gitaran wae neangan kegiatan nu sejen yang lamun ngahasilkeun duit ngahasilkeun boga duit boga 1000 1000 mah mahi kana naon beli gulilem gulilem naon gulilem batagor aduh ieu mah budak teh kudu di kemah kudu dibawa ka abah dukun aduh ari maneh menyak dina gurilem jadi kana batagor beda rasa aduh gurilem mah dina aci lain batagor batagor dina naon na aci jeung tahu cukurang cenah semen aduh teh saha nu salah ieu mah nya bapak salah gurilem dina aci batagor dina aci aduh jadi lieur ya masa di lieur ku budak ya sarua aduh nah gurilem kana batagor duh anjing boga udu deh mau nu sikap soleh soleh euy keur naon geus sia naon atuh sia dijorokan wae geus penting teh aing ulin anjing belum milik nah naon ieu teh bah naon ngobrol we met ieu si soleh naon deui bola ngawangkung eta dicarek nyowae gitar titah neangan kegiatan nu sejen kalau kok ditanyakeun jadi duit teu jadi duit ku jadi duit dipake meuli gurilem ditanyakeun gurilem teh naon soleh pajarkeun teh batagor apaan lieur dasar warasana aduh keukeuh we lagu sia mah coba lamun cai siapa duitnya boga belikan mau cai dihakan sia nu kitu mah daekeun mulai teh bekina digaang aduh
bae kem kalagnan. Oh lain bah bim lain bim. Bukan baik. Nah Bahasa gitu mah meureun. lain. Lain ngomongkeun apa lain. Iya udut garak teh gitu. Rokok beak ukur. Ya jarum coklat kayak tadi sesa tadi di sawah. Nah gue teh geus kuceskeun. Geus anjing. Aduh. Ya aing teh liburan. Aing nang mau aing mau be aing. Tong sok kitu nget kelakuan teh kawas si Soleh. Nu kolot di pauk ieu si Soleh kana bat eta gurilem kana batagor. Tong bohong. Penting udut. Ya mah deh capan ini Belum atuh buka. Penasaran we? Penasaran. Ningali anjing nyu gitu. Tuh, jay, beureum mesti jeung gambar kopi. Jadi teu kudu ninyuk kopi meureun udah Ya kieu apa nya. geus ngahiji dia teh. Coba minta Heeh. STNK langsung aya STNK. Ye. Kan motor nama kali itu cokone jauh. Akan bae penting mah kopi jeung minang aya heuh. Jadi mau motor ge bebas sih mau ku polisi ge STNK kieu mah. Ya heueuh pan ieu tang kita mau ke ieu. Masuk tilang sulut Nah, kopina ge tingali atuh. kopi. Hayang sia udut. Aya dahar mah. Lain di dahar udud masih atuh Tuh si Soleh mah aduh kumaha. Ya dengar kuntung udun. Tapi heueuh pintar si Soleh. Udut bang nguntungkeun. Nguntungkeun. eta ning loba keneh Nya loba anyar bisi. Abe aing dipauk aing kabeh. meureun neneangan Pan si deui. Da moal apaleun pan di dieu. masuk atuh. Aduh, asa nyari awak ki. Bobal budak teh ka mana? Udut di mana deh? Anu bapak oge. Di tendeuna lase gitu. Eueuh dah. Duh, budak teh. Geus masalah ieu mah. Ulin kasih Soleh ieu mah kabawakeun teu bener. Ku aing. Kamana budak teh euy. Dia kerneangan bapak. Dia eueuh euy. Tah galecok nama sara di dieu ya. Nah, canya udah deh. Aduh, galecok nama di dieu. Iya, Met geuning disusul. lain bapak. Aduh, titah diagehan udut dibawa kabeh. Ada. Ai tadi cek bukan ngomong naon gitu. Pancek bapak oge agehan bapak rek sare. Geus teh diuk di dia Lain diuk kudu bener siap pedagong siap. Jadi atuh pan di galak Kalau teh. budak teh Duh. lagi rokok. Punten ya, aduh. Yeah. Da, ieu budak tuh. Nyeta budak teh mah berada gong. Di video di papagahan teh nyowai gitar. Ngeunah. Dan naon deui atuh. Kalah kakarari tuh. Geus moal salah teh. Si Kemet mah pasti kasih Soleh ulina. Ada orang teh mang ke hees. Digoingkeun. Kapan nek teh ama kumaha? Geus ku aing dipadog kakona. Bapak mah haat ngagoingkeun. Boga milik teh ladang bayaran. Bapak nginefika capek sare titah diagehan dipaok. Bapak udang sare neneangan meni lieur. Udah. Orang teh inget ke si ieu deh, da duit teh boga. Duitna teh mere geus uduna paok nih. Bensinan tadi. Tuh, kitu merenya pagaweana teh. Hesek nyata budak ayeuna mah duh papagahan teh. Dewe keur di papagahan we nyata Kang teh tadi teh. Aduh dek di rukiah na bingung ngarukiahna udah kieu mah. Projo teh si Kemet mau rokok memaksa ini kita ngerokok palingan ngeunah ada rokok di kota beureun ieu mah. Aduh heuh teh bapana teh bayaran aya kainget manehna teh keur sare digoingkeun. Titah diagehan bapak sare teh. Nah pas hudang eueuh kudu teh neneangan 4 lieur coba bieu jauh ka dieu teh neneangan teh. Geus we lah ayeuna mah hampura we budak mah budak dasar wa urang ge jengkel ku si Soleh. Ese pisan pagahana. Udah mang di seminggu sekali balik ke deh. Lila ini mau nanya yang udah aing belaan saya jeung saya. Ya gini pikir besok ku aing. Diajak kuli atuh da mung ku kolot teh. Kalau ka hees we jeung hees
kajian teuing hayam nyatuankeun batur teh di parab kitu we ngider Omongan wae tuh. Mana omongan soalnya sarua jeung maneh hampura apa? ko batur bisa maneh mah maneh kitu maneh ge tara daek ngariet domba cilowan oge kakak gitar we dileket teh sia anjing lebih padung ti aing goblok. Sarua. Tes aduh budak teh geus parah ieu. anjing simut goblok. Aduh kakolot hayang doraka. Naon? Kinya ci aing ge bonge nih babe aing geus teh Sabelah. babe sia dona na. Babeh urang geus daun. Mana mah? Bade tinggal gue ngomong. Cicila deh. kalah cacing hare Cicila mang, cicila. Kalah kaki kituan sia Mak, teh. ninggalan. Lain mikir mah. Popogan polot Ngos, nyebleh. aduh kalau bae budak pada sarua ya ge bantang Tuh man budak teh aduh teh di mana-mana. Geus mah tong ceurik Polot teh diajarkeun puak pauk mah teh. gede. ngos ke batur ai maneh sarua Geus tong ceurik. Aing galak-galak da siana mun teu beregong mah aing mah galak. Itu Pak ampura ulun Pak. Pura benang dipenta kasalahan dijanjian terus ya mas ti baheula keneh. Aing teh ripuh ngurus ya teh. Aing dugdag usaha ka ditu ka dieu. Sia kalakak kitu we jeung kitu. Poho atuh Pak ampura Pak. Lain poho anu kolot sorangan dipaling komo anu batur. Pak itu ampura Pak. No, kade sia ulah sekali-kali deui we kitu tamu sekali deui. Ayo mantau. Ayo geus mantau. Burung mantau. Aing balik heula. Ah tong beja sarwana si Soleh pada. Duh, punten nya ya. Canang kuih ye budak teh. Tak